Aduh, sawah enggak euy. Jadi titipkan ke si Apun teh ya. Parena geus jarangkung, tinggal nungguan panen. Ngomong-ngomong karang salah apa itu ya? Jangan si Apun minta dengan sangu. Duh, ya gawir euy, mah kudu ngajol emang euy. Aing ngajol power ya yo. Turun launan lah. Nah, apa teh karasa pisan emang euy. Aduh, aya daun. Emang. Teungeunah ninganan. Dengan si Apun dengan ayah. Abah? Bah, hei. Naon, Bah? Keur ieu keur panen orang hejo. Orang hijau. Sugante ku asli Belanda, Bah. Incuna ieu orang hejo. Kudu bantuan Abah tuh lah. Oh, siap-siap, Bapak. Lumayan jalan dengan sangu ya. Haradenya. Oh, harade paradak, Bah. Agaknya. Sanganan hayang tuh. Hayang atuh, Bah. Yang naon? Jangan dengan sangu, Bah. Saminggu can dahar, Bah. Tinggali awak pegang. Mulan. Oh, no. Kumaha meureun, Bah? Ya pun mulan wae daun, Bah. Dengan geus aya sanguna eueuh. Ayeuna mah tuh. Mana tuh, Bah? Pan si dulu teh tanah na lega. Oh. Duitna pasti bapak ini. Ayo atuh, Bah. Ayo. Ayeuna ka itu atuh. Ayo. Di dulu. Di mana ya sebenarnya? Tuh, ini di mana ada? Kurang coba ke saungna sih kan ada saung. Atau ke saung ya, Bah? Iya tuh. Ayo, kita mau iya tuh nya. Sok bisa coba ini ngalanna, Bah. Nah cukup sakit ya. Ayo, Bah. Lumayan ya. Lumayan, Bang. Bah. Abah ti payun, abi ti payun. Kanan Oh, we. siap, siap. Sok. Jadi, Ela. kok Nah, kan pakai Aduh, pakai dulu. artinya Ela ambillah naik nyalira. oh gitu ngalira. Kalau sakuan ngakolot teh ah. Bisa tuh. Buru-buru lila. Siap. Si dulu ada manten. Buru si dulu. Gimana kenapa? Buru. Canan apa ya lah. Sudah. Oh, aing ingetan. Si Asyap di mana nya? Oh, itu kuning jelema teh. Ku aing tewak. Ngalian cani. Kabayan. Kunaon mana? Dok euy. Abu. Dok euy. Coba dewek dok tinggal itu. Gara-gara ke gerwah ke mana? Heeh. Makan ada jaga wae. Mana kenaon di dieu? Kerciping. Itu yuk. Ngeburah. Dang. Kemang dulu. Biasa. Kunaon mana ikut? Cocok lagi. Siapa tidak? Tuh, telejiknya ge ampih deui kenal ya? Mana? Tuh, bro. Bohong. Aslinya. Bisa bro, kemang dulu minta duit. Nih. Mana mangan hayo gua minta duit ka Mang Dolo. Ipan ku siti heula minta jang meuli jangkrik ti dibere teh. Hah? Meuli jangkrik ti dibere. Jadi barangnya. Urang minta. Ongkos ke kamar ieu teh mere cenah. Oh, itu biasa masuk di saung di ditu tuh. Sok di saung di ditu. Saung. Oh, Ayo. nang Mere mah. mangke. Mun teh mere kumaha? Urang jailan.
Anjing dicucu euy. Au, Ah, puas we. dikit putih euy. Buruah. Terus dibunuh. Ini aku mau dulu kan. Mau dua kan naon lah kacang gini euy. Nya atuh keur eta lah. Mau dua. Maka mau dua ah. Ya. Keur panen. Mana tuh? Burat. Mau bubar jurik Banit. Yo, anjir lesang. Goblok. Tah, datang nyen galangan sawa aing ih. Anjir teh. Bingung euy sawah lobak ieu mah. Capek ku aing digawean sorangan euy sigana aing butuh pagawe euy. Timun aya si kabayan ka dieu ku aing kita da si Asep sakalian. Aduh. Bingung atuh da aing urang mah euy. Butuh eueuh duit beli kot astagfirullah tah mal poe teh jadi we. Oh no. Karatang itu parugu. Lagi print teh aing teh. Alhamdulillah euy loba hujan ayeuna mah euy. Ah, sugan we aya nu ka dieu gitu lah, urang titah gawe lah. Kebutuhan. Aing rek kalau unur-unur heula we ah. Kan tumuan atuh. Ari abah meninggalkeun hati buru-buru. Aduh, mana tangan teh buru-buru teh eueuh. Iya dia harap abah. Astagfirullahaladzim. Bu. Tumuan. Ai Kang Anan naonan eta bangkong na ngajol Kang Anan tewak bangkong na ngajol. Mantap, masuk ka hujan. Nah, buru kan. Umrah. Duh, nyari Kang Anan orang juga mainan halus. Naon eta apa? Sada. Keren datang lagi mah. Ayo orang bikin kasih aset. Bisa menang wae unur-unur teh. Kenapa? Tila. Mana nih? Coba tayo ucing we di kolong teh. Mang dulu. Mana? Naon di dia? Ah, Kang Anan ngakeun ah. Ah, bemerang kali laku. Iya, biasalah. HP teh rentas sagedeung. Atuh. Kadi acan salah. Oh, atuh sok mangga caralik. Ah, pengiringan atuh Abah. Oh, mangga lah. Sok. Ada yuk. Kayak cangkang kadu. Gitu. Teh naon? Coba kepak kasararewas gitu. Iya, Mang Dulo yo. Anan teh jeung si Abah teh ade teh bade ukeun teh. Beas. Lain pabrik di dieu mah. Kok sugana tuh di imah aya. Nah, di imah mah loba. Coba atuh bagi-bagi atuh ka Mang Anang tuh. Kumaha ieu teh perhitunganana da atau susululur kitu beureunya. Ieu Abah mah lain beasnya ka Mang Dulo teh. Ku sabab di imah teh. Lu beas. Naik minjem etana we. Naon? Ani. Ari beas mah pan Mang Dulo teh pasti lobangan di imah. Loba di imah mah emang 5 kintal aya lah. Ku sabab di imah mah jauhnya. Ayeuna mah kumaha lamun kertas anu semua dibutuhkan semua orang. Kumaha teh kertas naon? Kertas laminating apa naon? Ah, eta nu aya tulisan ning Anu ieu nih. anu gambar pahlawan. Oh, apa teh kitu ada katingali lah. Anu gambar teh segala monyet. Paingan lah ka dieu atuh bahan nunjuk Lu banget. Ayeuna kumaha aja kala. Fokus. Bebeungetan kieu mah apalahnya saya ge lah nya apalahnya nanya ngahinakeun nya, bahnya ngahinakeun beungeut butuh duit lah pasti ka dieu mah. Yang butuh. Butuh deui, Pak. Perempuan. Heeh. Kumaha rek sabaraha atuh nginjeunna? 2 juta. 2 juta. Atuh aing Ai apa mah gede-gede sing saya nana kan mah eta mah gitu we. Eta sakit sabaraha. Urang tingali heula nya. Dia teh ada Wah, loba lah ka Mang pasti percaya. ieu teh naon teh pamulangan meuli mobil ieu teh. Kala. Tuh, tingali. Salatina ge geus emas. Bener dulu euy ah. Ieu teh apa teh sabaraha karat? Baraha. Satarat anjir. Heeh. Da ai ari ka kebon mah nya tara mawa duit amang teh. Da ari ayeuna ka kebon sok duit satas dibawa. Kumaha mun ti sewat buraga sawah baraloknya. Jadi kur dibawa sakieu ku 4.000 kumaha?
Nya kurang 4.000 tah. Dikit nya. Yang mau sanggup Kang Anan 2.000. Abah 2.000. main yang mau sanggup. Kumaha da eueuh Perpisahan deui itu tadi nang mulan ieu ku Aceh Balanda ya. Aduh, Ah, eta. ku Aceh Balanda. Amang Lain dia. itu Ah, tara nu kitu, tara Dulu nu. lain kitu. Heeh. Sakieu main kanu naon? Kana es atuh naon ngajang-ngajang ngaganyel eta mah beuteung. Bah, ieu mah. Es mah jang si Asep atuh kudu. Aslina mending kieu hayang awet nya. Ieu peserkeun kana barangkal sakangeum. Asakan warung. Sok cobian. Kumaha tah mangna mereh awet tah cenah. Awet, asli arek. Emang beteng warung nyawa melayang. Amang mah aya hungkul. Tinggal itu si Apun. Tah aing ayo we bicara nu kieu. Oh, eta nu kamari teh ya? Nu kamari diomongkeun teh ya tingalikeun hayo we miconan ka kolong urang ih ting ku masih eta aing mah da mun papangi ku aing mah aslina digengke. Aslina. Ari teh Asli. Coba. Anjir ningalikeun ka urang tuh molototan. Karua bah. Ah, geus wabeler ieu. Garudana bah yang kejebengan bah. Ah, sok Iya, Bang. teh kamarana deui atuh ieu teh. Teman mana anak meuli beas mah Ah, apa. sok. Tapi ya tos alhamdulillah syukurnya. Tos Ah. kasihan sakit aduh. Ah, sok we atuh gerabalanyakeun Orang ke warung mah. Ayo atuh. Nuhun ya Mang Amut ya. Ya put dulu. Salah wae. Abi teh dulu Ya. nya. Gara-gara lapar ya. Heeh, bener ai lapar Ya. mah mau bahasa galanya. Ciduk-ciduk teuing mong mana. Oh nyata. Masuk atuh nyebahnya. Punten pisan ya, Mang, ya. Nya, aduh salam deui. Mun bisa mah handi ya teh. Oh, deui euy mun aya mah aslina eta mah deui. Teh bayaran papangi lunas we nya. Eta teh bungana teh 20%. Jadi kayak bayarna kagak Jangan 5.000. amang, jangan amang. Oh heeh. Kan papangi lunas pokok namanya. Panggil lunas ya Kalau hafal serangan kan abi mah kitulah nya. Yo, Mang Bloh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati bah tidak gol bah kayaknya. Wah, tenang sih. Eta yang murah. eta yang Bang Bara kali mah. Oh iya, Ternak Bang Bara pan abi eta mah. ternak Bang Bar. Heeh, sugan we atuh. Seperti di dia. Heeh, seperti gitu. Ayo bah. Tadi nyaho si Ambu tah. Heeh, di nyom deui kayak Ada gitu. lapar ya mulai. Kemana? Mana? Lanjut. Aduh, nyir. Kurang aja. Tenang lah. Terjadi. Ganjel. Dicari. Yuk. Amang dulu. Anjing geus pasti ieu mah anjing aing euy. Iya mah, Mangga butuh aing lah. Beungeut balangsa geus katingali. Naon? eta kadang jemput balangsak euy. Naon atuh teh ah. Banget ya, mah gitu ting. Teu aya naon teh aing nyekot terus keur sare. Ah yang lah dia diukna. Ulah cicing atuh di dinya menyikat ih coba. Ah dia na sia ih. Enggak dia. Naon kumaha dia. Kumaha. Kumaha kaya batal lagi. Si emang tadi musingkeun wae sia mah. Cuma dibawa tuh ah. Tuh nya tah nyakal teh tadi euy. Kita bayar. Udah kayak jadi juga tentara tadi ngoronan di kebun Hui Amang. Hui Amang Kalau kalau aing udah ku sia deuna. Ih, Sabra euy. Aing teh karek di bebenah teh. Aing butuh pagawe. Butuh pagawe. Ya aduh Asapna butuh duit mah. Tah eta. Geus teu kena aing perasaan aing geus teu kena euy. Kumaha euy? Duit. Hah? Nah, Heula Amang arek merek dek ajang beli jangkrik teh jadi. aing kasih Datang nenek ka si tuh. Ibi. Heeh. Si nenekna tinggal mana? Hei. Lah ku aing sih 5 juta. Sabaraha tuh ayeuna minta duitna heueuh. Nama goceng memang. Yang beli jangkrik euy. Aing masalah Yang duit mah asal gampang ya. Baik, Kayaknya sarua. heula. Goceng lah, goceng. Heeh, gampang. Ya. Lu minta duit? Hai urang mah nya, hai amang gitu. Kala. Udah si Apu dipilih minta duit. Emang alo di dinya 4 deka alo Amang mah nya. Heeh, emang sih tapi da urang mah teu mengharap itu mah jadi alo urang, aing mah kapaksa aing mah. Gitu. Mun teu katitipan ku bapa maneh mah aing mah sudi anjir aing mah. Anjing maneh. Sudi. Benar sudi aing mah.
kasih apud dia sarua sebenarnya Ku dewek, mana ditewak, terus dikeem tuh di sawah. Nah jadi gak kayu balok. Dek. Wah, mata kejempling. tadi kayak gitu teh pan orang teh boga pagawean Heeh. di itu tuh di tadi di galai ke mana Heeh. eta omekeun deui terus caca di sawah 5 hektar terus tuh 5 hektar nu itu 5 hektar tuh nya nu itu 5 hektar kurang di kuliah goceng paling gitu Loba-loba teuing. Nutik atau segitu mah paling sajam lah Duitna kur goceng. siapanya sok hitungan Duitnya atuh. pokoknya namanya nih mana lagi gawe heula geus gawe kurang dibayar duitna sok buru gawe Rame emang mah. tah ieu tah ieu tah Mana? ieu na ieu nya ya sok nyentrukeun atuh biasa we Mau coba sih? sok cuy kakak emang teh ini bawa Yusuf dulu. Jika bukan Bang dulu vetot sih tinggal parang teh. siapa nya. sama kok butuh tapi ngaledek siapa Raju buru tuh kayak itu tuh gerak gawean gitu menang duit mah ya. Enggak. Ya kasih tadi nilai gedang, itu pelaksanaan gedang. Eta teh warisan gedang teh. Hah? Warisan. Kadek, Goblok sia mah. Tong, buru tuh kayak gawe gar buru. kadek. Tong. Amang tuh kadek udah besok. Kadek. Gawe mau dibayar duit Ayo, Po. Dulu. Buru kayak itu tuh ini. Duitna heula. Oke, duit mah. Oh, dia nya. Ya. Anjing dari mana? Ayo nya, heeh. Bekul. Bener gawe nya. Oke, tenang masalah duit mah ke dibere. Atap anjir. Baik pas dah mah duit lagi eueuh. Pas duit tadi bikin ke Bang Anan yang si Abah. Bari lagi kur 4.000 deui. Ayeuna minta goceng kan ku ini gawekeun heula meh tahu rasa lah. Mantep gitu. Jauh Tuh ih. Cuma ih. Keur pan pelan. Mana mah duit yang sarua. Nyomong dulu teh pelit. Nya pelit, nya buruk rupa. Nya Iya. Minta duit goceng oge. ya gitu lah. Kita gaweana teh beli loba. Dulu beresin heula meh menang duit. Ayo. Ya ayo mah teuing mah dulu mah ih. Heueuh, minta duit goceng oge meuli. Duit goceng agak kita agak dagang sawah 50 hektar. Heueuh, nya Ini munain amang yang mun teu menang duit mencit poin dah tadi. Enggak. Nya, cite sih. Belah dia. Kabayan? Hah? Belah dia kan. Ini naon si Amang? aya naon atuh? Siapa gawe teh? Anjir goblok. Wah ya, makanya, ya sama. Balikan dia tuh. Balik nanti kamu sama Daniel yang menderita teh. Benar ya. Mana Benar, ya? aku tak keting benar. Amang malah nang ya. Kacang. Oren poin kabehnya. Belum pun diplakat kan tuh, balakna koret mah. Oh, oren. Benar. Mau goceng-goceng 50 hektar tidak. Enggak tuh. 10.000 atuh mah. Heeh, cek aing ge 10.000 doang. Mana mah? 10.000 doanan mah kowe goceng-goceng kene. Duaan soranganeun 10.000. Mah atuh mah tambahan 50.000 lah. 10.000 kumaha sia. Anjing goblok. Amang pulang. Amang ngagokan bongan naon ngagokan yang geus kadupa ku dewe sapura we. Nah, belah dia tah. Mau itu, Bang? Wah, aing aja mau digaji aing sia. Ayo, hei, buru. Yes. Asap selamat. Jadi baru Mang dulu. Lah, dulu. Ayo nama ah.